boro-boro tina salat hirup urang diukur tina bab wudu paingan cek ilmu kolot cek abah kade maneh wudu teh ulah sakadar kucai tapi bawa tina wudu karena alam kahirupan anu nyata cinta naon bah maksudna ai wudu teh kucai geuning ka kamu nah teu diteleg cek abah teh cinta pak geuleuh dalam mun diteleg merujit heeh tuluy kumaneh di kumaha diburakeun ta ieu teh filosofi hirup wudu teh lamun jelema geus bisa ka kamu teh kucai bersih disebutkeun anu kotor maka jelema nu wudu bakal bisa ngasupkeun alus micen goreng bakal bisa ngasupkeun jujur micen bohong bakal bisa ngasupkeun hade micen teu ecreug bakal bisa ngasupkeun daek micen kedul urang mah tina wudu wae geus teu lulus Pak bener ya eta geuning usina teh lah geuning panangan diwasu naon cing teh bah filosofina eta mah jeung panangan diwasu nabi teh jelema suci nabi teh jalma anu sampurna nepi ka disucikeun ku caina disucikeun jeung batinna ai urang mah wudu teh karek bisa ngumah leungeun can bisa ieu leungeun nyucikeun diri sabaraha jelema anu nyeri hate ku leungeun ieu sabaraha jelema anu nyeri hate kutu tunjukna ieu sabaraha jelema anu nyeri hate ku leungeun ieu caritana urang wudu tapi leungeun ieu geus loba dosa ka sasama hirup bener geuning pamun teu ge diwasu heueuh panon kudu tawadu ceuli wasu tong resep teuing kana gosip bibir wasu entong ngomongkeun ka goreng patutan ternyata wudu teh ieu pamakna hirupna paingan urang salat hampa salat leungit husu da wudu ge geus coplok tina makna hirupna bener ya tina wudu tah cicing geus heula sakitu tong panjang teuing ayeuna bab salat sarua tina takbir kalah kitu we urang mah pasea usoli jeung teu usoli kunut jeung teu kunut padahal solu kama raaitumuni usoli salat umat anjeun anu saperti salatna Nabi Muhammad nu kumaha salat Nabi Muhammad nu tadi Pak tina ruku ngahargaan batur komo tina assalamualaikum kakatuhu assalamualaikum ka kenca atuhu simbol kealusan maka kenca simbol kagorengan jelema nu sok salat nu alus doakeun alus nu goreng ka urang ge doakeun mah kudu alus kan assalamualaikum singan uji we ku Allah teh salaki ibu beger tah kira-kira doa ibu mun salaki keur beger kumaha dalam mun ibu alus hate bari salat mah lain mun salaki keur beger teh ya Allah leahkeun manahna leuleuskeun dirina uihkeun rasa kacintana salametkeun ya Allah caroge sanajan keur ngaberung kana nafsuna tah eta salat assalamualaikum ka katuhu assalamualaikum ka kenca teh kanyataan mah geus salat assalamualaikum ka katuhu assalamualaikum ka kenca salaki beger Gusti kodaran di jalan beungit leres ya mana buktin otentikna Nabi Muhammad assalamualaikum ka katuhu assalamualaikum ka kenca Allah make jeung bukti otentik nalika Nabi deuk maot nalika Nabi keur udur hayang ka masjid Abu Bakar gotong kula ka masjid rek naon ya Rasul ka masjid riungkeun jamaah kabeh nu akhirna Kangjeng Nabi nanya kaula teh umur bisi geus eueuh poe isukan bisi kula boga hutang ka saha wae cing ngacung ayeuna keneh sabab urusan hutang mah kaula keung jaga di akhirat ngacung hiji jelema ya Rasulullah nalika keur perang Badar anjeun mecut onta terus eta pecut teu keuna kana bujur onta tapi keuna kana tongong kami ya Rasul apakah eta hutang kumaha ceuk Nabi hutang kudu dibayar jelas kudu dibayar berarti bab ieu Nabi mecutkeun kana kuda hai gitu ternyata teu keuna kana kuda keunana ka awak jelema nah hutang ya Rasul eta lamun keuna pemecut keuna kana awak kula hutang kudu dibayar kudu disampeurkeun kan Abu Bakar geus ngahalangan cicing ai maneh Nabi teh keur gering nah ai maneh mah kejeuk pecut sagala ceuk Nabi hiling Abu Bakar awas Umar cenah ka dieu datang jelema anu kapecut pecut nu mana anu dipakena pecut nu dicekelan ku Sayyidina Ali cokot dicokot pa pecutna ternyata aya pecut carucukan tungtungna bayangkeun ku Bapak ceuk Nabi teh hutang kudu dibayar bener ieu teh Muhammad kudu dibayar bayar Ali cokot pecut itu dicokot pecutna
Jingareup eta kabeh geus kakerot para sahabat hayang neunggelan eta jelema. Ceuk Nabi, entong, ieu teh hutang kami lain hutang marane. Akhirna palebah deuk dipecutkeun. Ngagabruk eta jelema, ya Rasulullah, ternyata Islam teh nyaan. Karek-karek boro-boro duit, boro-boro harta, karek anjeun kapecut kami dianggap hutang. Ya Rasul, di dieu abdi yakinna kana kaislaman. Tah mata Islam nu dibawa ku Nabi mah meyakinkan umat, Islam nu dibawa ku urang mah kadang-kadang umat hese yakin. Nah, da urang mah alus pidato goreng contoh. Palingan betul teryakinnya tina omongan urang, heuda urang mah alus pidato ngan goreng contoh. Tina wudu batal, tina salat batal. Atuh naon atuh make jeung urang salat tah penting. Nama jeung penting sinyal ka Nabi Muhammad. Nabi teh diberi hak prerogatif ngaranna syafaat. Muhammad tulungan umat anjeun ku syafaat anjeun. Peda kami nyiptakeun Nur Muhammad. Nur Muhammad teh fungsina keur melaan umat anjeun pek nu bedegong nu kitu kieu. Pek Muhammad dibikeun syafaat ku kami ka anjeun hai Muhammad ngan sinyalna wayahna. Naon sinyalna? Salat 5 waktu. Jadi salat urang teh can bisa ka surga karek sinyal. Nabi Muhammad geus di surga, tuluy nanya, mana umat kami? Iya ya Rasul abdi. Mana buktina? Tapak salatna, tapak wuduna, tapak sujudna, tapak dekuna, tapak tahiyatna aya. Di aku ku Nabi nalika urang bisa salat. Matak salat teh sinyal urang ka Kangjeng Nabi. Sabejat-bejatna urang, sateu balik-balikna urang, sateu ecreug-ecreugna urang, ulah coba-coba ninggalkeun salat. Naha sabab ninggalkeun salat dianggap kamaksiatan anu leuwih ti jinah, kamaksiatan anu leuwih ti judi, kamaksiatan anu leuwih ti mabok adalah ninggalkeun salat. Pangleuwih-leuwihna dosa jelema lamun bisa ninggalkeun salat sabab dianggap pangleuwih-leuwihna doraka. Matak salatna penyeimbang sebenarnya. Jadi mun cek batur STMJ salat tuluy maksiat jalan penyeimbang daripada maksiat jalan salat eureun. Salat mah ulah pernah urang eureun. Nah, dapang hampura Allah mah teu apal ayana di mana. Tuluykeun urang mah ulah nepi ka beres asa doraka, asa dosa, nyieun ka salat cenah eureun we salat teh naon cenah da urang mah jelema doraka. Ulah nu ngaran salat mah tuluykeun sabab 70 tahun jelema nyieun doraka, sataun deuk maot ternyata tobat ku salatna, maka Allah narima nu sataun mupus anu angka 68 tahun. Berat teuing ceuk Nabi teh, ya Allah sataun umat kami kudu tobat mah sabulan Muhammad, berat teuing saminggu Muhammad, berat teuing sajam Muhammad, berat teuing samenit Muhammad, berat teuing sadetik Muhammad. Nyawa geus aya dina ti korok tapi lakinu mau takum an la ilaha illallah sing ngarepan ku anjeun jelema anu deuk maot kalayan ditalkinkeun ku la ilaha illallah susuganan ngagamarkeun Allah, maka Allah mupus dosa kabeh jelema lamun mawa la ilaha illallah. Teu saking ku Rahman Rahimna Allah kana kadorakaan urang. Kunaon Rahman Rahimna Allah keuna ka urang? Ku Nur Muhammad, ku Nabi Muhammad nyaah ka umat. Tah Nabi nyaah ka umat, piraku umat teu nyaah ka Nabi. Kunaon atuh nyaahna urang ka Nabi? Innallaha wal malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kumere sholawat urang ka Kangjeng Nabi, tanda sinyal urang teu nyaah ka Kangjeng Nabi. Hadirin sajal lumayan ibu saja ibu capek orang ripuh ya sebenarnya bisi tag-tag tau bisi riweuh bisi ripuh udah adalah di kumaha aing ngaran-ngaran capek banyak da urang ge pan kudu ngabuktikeun ladang isra teh pan isuk naon salat subuh berjamaah aben we isra mi'raj salat subuh kabarerangan mana ladangna atuh lamun kitu pan sidik kado isra teh adalah salatnya Pak tak eta komo anu kaberangan ngadon nuding urang mah eta ustadna cenah telat jadi kaberangan padahal sia teh mah kaberangan unggal poe sia teh